Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu, alhamdulillah tiasa tepang dangu deui sareng simkuring Encing Adnan dina gelaran dongeng Sunda anu baris ngelajengkeun carios kelong wewe dina seri kadua. Sakumaha biasa langkung ti payun simkuring nyuhun pangapunten tina samudayaning kalepatan. Boh bilih ayana kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina numawi da ieu mangan saukur reka carios nu dipidamel ku simkuring etang-etang kangge hiburan sarerea. Kukituna supados tong nyangkolong teuing kana waktos dupina dikawitan wae kalajenganana carios dongeng kelong wewe seri kadua. Wilujeng ngadangukeun yu ah. Para mitra kaum dangu, lumeh terang teu gampang bade ngajugjug alam dedemit. Mang Tatang lajeng ngalelekan deui ka Bah Armadi. Rupi kedah kumaha Mbah supados abdi tiasa dugi sareng lebet ka alam dedemit pikeun nyandak murang kali supados kabantun wangsul. Nyinggetkeun taros Mang Tatang tetela ngajojoan dina harita ka Bah Armadi para mitra. Upami tekad Tatang teh leres bade ngetohkeun umur pikeun nulung ka murang kali. Yak wabahe bakal dibejakeun. Rupi-rupi syarat nu kedah dibantun. Diantawisna bantun we itek sundung abah sapanjang anjeun mileuweungan. Bisi aya sato galak nurek nyiksi kudi ditebahna make sundung. Sabab anjeun palugon teh sanes nganjeng bangsa dedemit hungkul. Isuring sagala sato galak nu ngageugeuh di leuweung geledegan teh janten lawan anjeun. Anjeun kedah curing hak mun aya sora naon we oge ulah dugi kacolongan. Kocapna Bah Armadi samentawis netelakeun syarat nu kedah dibantun ku Mang Tatang. Nya Mang Tatang ge lajeng naros dupi hal salian ti sundung tadi. Ras naon deui Bah, dupi iwal ti sundung nu kedah ku abdi bantun. Taros Mang Tatang para mitra, nu sami di Bandungan kunyi katinem dina Bah Armadi netelakeun syarat pikeun Mang Tatang kiwari. Lajeng anjeun kedah mantun delan nu geus meunang nyepan dugi aduy. Wanjeun tutulkeun eta delan teh kana udud nu geus disundut. Dugi ambeuna nyelenget ngalangkungan kukus udud. Ceuk Bah Armadi netelakeun syarat kadua nu kedah dibantun ku Mang Tatang. Nya Mang Tatang naros deui dupi aya nu can ngertos kedah di mana eta delan teh digunakeunana. Rupi di mana abdi kedah nyundutkeun eta delana teh Bah? Tarosna Mang Tatang ka Bah Armadi. Nya Bah Armadi mindel sakedap bari ngadayagdag nyesep udud jeung nyuruput kopi lajeng nembalan. Heangan ku anjeun hiji sumur di tengah leuweung. Eta sumur teh katutup ku ramat lancah. Eta sumur mangrupi jalan anjeun pikeun asup ka alam dedemit. Sareng di dinya oge anjeun teh kedah nyundutkeun delan teh. Waler Bah Armadi ka Mang Tatang nu netelakeun sadaya syarat nu kedah diturut ku Mang Tatang tong dugi baheula supados kacandak niat jeung hasilna. Dume harita Bah Armadi ngaraos cekap ngajojoan rupi hal syarat ka Mang Tatang. Nyinggetkeun ieu carios Bah Armadi leumpang mulang para mitra.
Mitra kaum dangu, diwanci janari sapi. Mang Tatang sareng Nyikatinem teu acan keneh kulem. Hate Nyikatinem nginggiapeun dumeh terang carogena bade nyusul ka alam dedemit. Bari ngadayagdag di paturon. Kagambar ku Nyikatinem jero leuweung nu keueung jeung geuman. Nginggiapeun manah dirina sok inggis teu wangsul deui. Akang yakin bade nyusul ka alam dedemit, Kang. Tarosna Nyikatinem wandana ngungun jeung bangreng. Pohara bingung antawis tega jeung sieun. Dupi kunaon Nyai teh kitu tarosna. Akang sayogi kangge ngetohkeun umur asal murang kalih teh tiasa deui wangsul Nyi. Dupi Nyai kunaon nu girembay Cisoca kitu geuning? Taros Mang Tatang telongsong manahna ningal Nyikatinem rembay Cisoca. Sanes Inem teh bade ngagenggereuhkeun akang ka ditu. Nanging salerosna Inem teh nginggiapeun milih akang teu wangsul deui. Pohara bingungna manah Inem teh Kang inggis kalengitan sadayana. Kocap Nyikatinem bari nyusu Cisoca. Sakapeung inghak-inghakan. Bari nganggeuykeun gado dina tuur. Hatena rempan ka Mang Tatang. Numawi anjeunna eling ngaran alam dedemit, lain panyabaan hade pikeun dijug-jug ku bangsa manusia. Tong rempan ka akang Nyi. Doakeun ku Nyai akang tiasa ngabantun ujang wangsul deui ka asal. Sapertos bihari sasarengan siang wengi sempal guyon gogonjakan. Dupi upami Nyai teh kieu janten sawalehna, dupi akang nu rempan ka Nyai. Akang sayogi pela dugi kapati, boh pikeun Nyai komo deui seueur atanapi katurunan. Ngetohkeun umur lain ukur ku kocap hungkul, istuning niat nu kedah dilakonan Nyi. Waler Mang Tatang ka Nyikatinem. Bari ngusap kana buuk nu ngarumbay panjang. Ngabang-brangkeun pikir ka Nyikatinem nu keur nginggiapeun ka anjeunna. Dupi leres kedahna kitu. Yang Inem ge teu daya pikeun ngagenggereuhkeun akang nu tos manteng niat. Banginten Inem cekat ngantos kasumpingan akang sareng ujang wangsul. Pamugi sing digampangkeun dina angkat sareng mulana Kang. Ulah nepungan rupiah kasusah nu dimelangkeun. Nu mawi ieu Cisoca Kang. Janten saksi welas asih jeung dedeuna Inem ka akang. Kocap Nyikatinem nu harita silih rangkulan jeung Mang Tatang. Sasarengan ngalubarkeun manah bisi dina nyatana Mang Tatang teu wangsul deui para mitra. Sabar Nyai. Akang ngertos. Sarebu bibir nu ngomong keur ngalalemuan nu keur ngungun moal pira bisa ngelingkeun. Sabab hate lain jeung biwir. Nanging dina hal ieu Nyai sing sabar oge tawakal. Dupi kulak canggem pan saur Nyai oge tos janten katangtosan pangeran anu pasti. Salian ti pasrah tangtos urang teh kedah motekar. Sabab jalan da teu saukur datar, aya pudunan jeung tanjakan. Nyai sing kedah pinter-pinter mawas diri dina engke teu ayana akang Nyi. Kocap Mang Tatang ka bojona. Nu harita dilajeng sapa temon di paturon para mitra, dume enjing bakal ditinggal ku Mang Tatang bade mileuweungan ngajug-jug alam dedemit. Mitra kaum dangu, giwangkara di waktos enjing. Nyikatinem reres sasapu runtah di piruruhan diduruk dugi ka janten lebu. Harita dilajeng sasadian nyadiakeun nu bakal dibantun ku Mang Tatang. Gagaman jeung sajabina kalebet sundung nu Abah Armadi disayogikeunana. Reresna kitu lajeng Nyikatinem muru ka dapur, nyandak piring tina pago. Diajangkeun pikeun Mang Tatang samemeh angkat sabaleuweung.
Mang Tatang nu harita reres ibak di tampian tukang lajeng kanggon beres diacuk lajeng calik di pasemahan riung mung pulung bade nyarap. Mitra kaum dangu nyinggetkeun kana ieu carios. Harita Mang Tatang kantun lumampah. Panalar ka bojona sanaos tega dupi kapaksa. Sanaos gegetna ka Nyi Katinem ngaleuwihan gegetna ka diri sorangan. Kiwari tetep ngalengkah niat ngetohkeun umur nyusul murang kalihna ka alam dedemit pikeun dibantun mulang. Bari rembay Cisoca Mang Tatang talatah ka Nyi Katinem. Nyai, ini HP rompok, Nyai. Ulah kalingitan akang. Bila akang teu wangsul jarak sapoe, 2 poe, seminggon, 2 minggon, Nyai sing yakin. Akang salamet keneh. Nanging mun akang nepi ka bulan malem teu wangsul dugi langkung ti 3 sasihna. Akang talatah ka Nyai, enggal wartosan ka Bah Armadi. Anjeunna pasti terang di mana akang. Numawi akang mantun sondong nu anjeunna. Kocap Mang Tatang ka Nyi Katinem. Kagagas dina dirina sabilulungan salami ieu jeung bojona. Gegetna pasang subaya bakal satya dugi ka pati para mitra. Sumuhun Akang. Doa nu suci nyarengan Akang. Inem bakal ngantos kasumpingan Akang sareng Ujang. Inem bakal meredih kanu agung sapanjang Akang angkat. Mugi Akang singkatang tayungan welas asih ti Gusti nu kawasa. Dina salamina Akang leuleuweun. Ulah talobeh kana naon anu tos dibantun nya Kang. Oge inem bakal ngadugikeun talatah Akang upami dugi ka jantenna Akang teu wangsul dugi ka mulan malan wilujeng lumampah Kang. Inem ngantos kasumpingan Akang. Kocap Nyi Katinem bari rembay Cipanon. Panalar ka Mang Tatang nu harita angkat asa ngaroyom dina dirina. Brai ka gambar mangrupi-rupi anceman ti bangsa sato jeung sajabina. Banget gegetna ka caroge dupi kiwari kedah ditinggal demi nyandak si buah hate para mitra. Nya Mang Tatang ya harita angkat bari ngagupayan ka Nyi Katinem ti kajauhan ditambih wandana bari keong. Terang para mitra keong. Mesemnya para mitra. Nyi Katinem nu dikantun ku Mang Tatang harita banget sedihna para mitra. Malihan cerikna dugi inghak-inghakan bari timpu di pasemahan hatena berat keur dikantun. Rumaos teu ngajurungkeun dupi nginggiapeun inggis kalengitan. Gusti Pangeran abdi, rumaos abdi teh salah teu keukeuh ngalangan dupi caroge teu angkat ka mileuweun. Sanes ku peda gede duriat abdi ka caroge tibatan ka murang kali. Estuna abdi teh alim kedah kalingitan deui ka jalmi nu ku abdi dikeuketan. Kamari abdi kalingitan murang kali. Cekap asa janten gudawang hate pikeun abdi salaku indung. Nah kiwari kedah deui abdi kalingitan caroge nu janten penyindir abdi dina karepet hate. Batur sapaturon nu satya ngadangukeun gunem hate abdi. Abdi nyuhunkeun Gusti pangriksakeun sadayana tina ancaman jeung totonden goreng. Salametkeun sadayana dugi ka wangsul. Kocap Nyi Katinem bari ceurik meredih asihna Gusti mundang tulungkan wagung tina sadaya nu janten di melanganana para mitra. Mitra kaum dangu nyinggetkeun ieu carios
Berang jeung peuting tos kalangkung. Waktos beki nyerelek, tatanduran geus pada cukul ti kawitna bahan dugi kajadi. Nu nandakeun kiwari geus gentos poe. Nyarioskeun di wayah beurang. Panon poe panas nung toreng. Hawana nyieun ngelekep ditambih keur mangsa paila. Pohara bingung keur nyikatinem. Dupi kantos aya 3 poena Mang Tatang teu aya wangsulna. Saban poe saban peuting hatena teu weleh meredih kanu kawasa. Pepenta sing enggal diwangsulkeun deui carogena jeung urang kalihna sakumaha bihari. Dina kaayaan kitu, harita nyikatinem teh bade nepungan ka Nyi Mariati. Tujuanana bade ngagadekeun suweng kangge nyukupan pangabutuh kiwari. Saukur kangge meserkeun beas jeung kabutuhan sanesna. Numawi bekal nu dipasian ku Mang Tatang teh tos samporet. Memang agengna teu sabaraha jeung teu nyekapan pikeun saminggon oge. Hiji-hijina harepan nyikatinem ukur suweng anu dianggena nu tiasa nulungan. Samentawis dugi ngantosan caroge sareng burang kalihna mulang para mitra. Sanes bade tega kana pamere akang nu saukur suweng oge. Dupi ayeuna bade digadehkeun ka Nyi Mariati. Dupi butuh kangge kabutuhan hirup Kang. Sanes oge bade pikeun dipangmeserkeun nu lain-lain. Ukur beas jeung kabutuhan deungeun. Pamugi tiasa cekap dugi ka akang sareng ujang teh wangsul. Kocapna nyikatinem. Bari harita suweng teh dicobotna tina cepil. Dibungkus ku sesebitan. Teras dipesakan nu bade digadekeun ka Nyi Mariati. Pikeun nyekapan pangabutuh kiwari nu geus samporet para mitra. Dupi harita waktos nyikatinem bade angkat ka landeu. Teu lami Binok teh dongkap mantun baligo. Bade ka mana Nem? Panas kieu lain teh cicing we di bumi. Ye baligo kenging ti Mang Tasmin, saurna nuju panen kebonna di kidul. Ceuk Binok naros ka nyikatinem bari nyerenkeun baligo nu dibantuna. Hatur nuhun Bi. Dupi tadina mah bade ka landeu inem teh bade nepungan Nyi Mariati aya peryogi bade ngagadekeun suweng. Walerna nyikatinem bari nampi baligo. Teras dibantun kalebet eta baligo teh. Lajeng nimuan deui ka Binok. Harita Binok teh ditepas bari ngalegedai pok naros ka nyikatinem. Dupi aya nu pupulih ka Bibi, saurna Tatang teh nuju mapag murang kalih ka leuweung. Dumeh kenging pituduh tibah Armadi waktos kamari Bibi pupulih bobor karahayuan maneh teh Nem. Taros Binok ka nyikatinem. Nyikatinem kongsi mindal sakedap rejeng tunggul. Nanging teu lami oge ngawaler para mitra. Sumuhun Bi. Dupi tos kenging 3 poe teu acan wangsul. Waler nyikatinem katingal ngembeng Cisoca. Sabab emut ka Mang Tatang nu kiwari keur sabaleuweung. Atuh tong ipis biwir Nem. Dugi kumaha oge kedahna urang mah ngadua. Pamugi singkat canda hasil sareng tujuanana. Tong aya seutik oge anu cilaka boh ka Tatang oge ka murang kalih Nem. Dupi mun inem teu aya batur mah nya samentawis ieu mah wios keneh Bibi nyarengan heula dugi ka Tatang wangsul. Ari Bibi si sanesna naon? Hariwang Bibi teh ka maneh. Dupi terang sorangan. Sanaos maneh tos gaduh caroge oge, urang lembur mah masih wae maneh teh janten sabiwir hiji. Dupi ku Denok jeung andalemi sifat maneh teh. Bilih aya nanaon, komo terang ayeuna teh batur ge. Caroge maneh nuju sabaleuweung. Ceuk Binok. Dupi samentawis carogena nyikatinem teh teu acan wangsul ti leuweung, anjeunna sayogi ngabaturan nyikatinem para mitra. Nya nuhun Bibi, upami Bibi keur samaturan mah santeuna ari aya Bibi mah aya batur nyarita. Teu nyangheuy wae saban peuting inem teh dipaturon panalar melangka Mang Tatang sareng murang kalih. Walerna nyikatinem ka Binok para mitra. Anjeunna ge longsong ngadangu bibina nu keur sanyarengan saban peuting dugi wangsul carogena tina leuweung. Neng Nong para mitra. Hapunten dongengna ka Bujang Neng Nong. Insyaallah urang lajengkeun deui ieu carios kelong wewe dina seri katilu. Sakitu panginten anu tiasa kapihatur
Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.